Selamat pagi menjelang siang. Hari ini Opa dan Nyai tidak main film dulu ya. Kita mau main ke mana, Nyai? Ke kebun. Kita mau ngapain Opa ke kebun? Rahasia. Ayo, let's go. Nyai! Wah, udah kadinya kadia ya. Ay nggak usah amat Opa, coba saya mau nginum tak? Ay nggak nginum. Aing teu mau cai, Nyai. Mun urang hayang minum, urang harus cai bae lah. Kumaha sih siang ngajakan aing ke kebun nonggon tak mau cai minum. Yuk, Nyai ya. Ya, ayo cai ya. Sia sak deh ieu cai Opa. Atuh asak lah. Ieu mang nang aki Opa. Opa aing deuk neuleun kebun aki seheula lah. Ih, Opa mah nginum. Lega amat kebuna Opa. 2 hektar mah, Nyai, kebon nage. Ih, kebun sampe kabeh ja ieu mah Opa. Ih, atuh nu lain ge aya, Nyai. Hehe, Opa. Ngeunah meureun sampe pake mentega. Cocok. Pugus aing ge kadi hendak ngulum sampo make mentega. Hayu, hayu. Urang ngalah sampun halan. Hese Opa, ayo ge bantuan. Siap. Yeay, putus. Ges. Gereng. Nah, hiji. Nah, lumayan sih tuh ge. Iya, bau ya. Ai hiji deui ya. Nah, kita. Duduk ya. Aduh, lain kepsin heulan lah. Ah, teuleun heulan di dieu. Asak can Opa. Saya makar ke dasupkeun. Ke heulan nang gua 30 menit heuh karak asak. Aing geus teu kuat hayang gerang ngadahar belum sampem pake mentega ngeunah meureun. Mama aing meureun geus tak kuat aing geus sarua. Opa geus asak. Geus sih bawa yuk. Kemana? Tuh ke tuh takalan tuh. Is. Ayo tekan heulan ya, cuci video. Oke. Kuat aing.
bakal mantep jasa iya mah. Kurang mentegana ge. Tambah Mentegan, lagi Dik. Nyai, tambah lagi. Ulah loba-loba. Wih, tambah lagi guys, biar enak. Nih guys, bangkar singkong pakai mentega, mantap.